Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Neneng Masito di kelas 11 MIPA genep sim kuring di dieu bade ngabacakeun biantara tentang kemerdekaan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala, oge teu hilap sholawat sinareng salamna hayu urang lungsurkeun ka junjungan urang sadayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Urang prayogi ka uninga yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamardekaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salah warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neraskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kamardekaan Indonesia. Contona, ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri urang tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa jeung sajabana anu mawa pangaruh jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif anu aya mangfaatna jang diri urang. Misalna, nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku anu berguna, diajar sing bener jeung sajabana. Rupina mung sakitu ti sim kuring hapunten bilih aya cariyosan anu salah merna di hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi